Ajengan tu udud nu masna udud. Teu nuturkeun. Keder eta menuturkeun. Eta mah teu ngarti kana bahasa guru eta. Sing paham kana bahasa guru teh. Kana kudu nuturkeun. Lain nuturkeun aja hakikatna nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi disebutna mursyid. Nu guru nu sesuai ajaran lahir batin jeung Rasulullah jeung sahabat mujtahid mutlak ti dituna para mujtahid tauhid aya, mujtahid fikih aya, mujtahid tasawuf aya. Nuturkeun mujtahid we heula urang. Mujtahid eueuh, mujtahid madhab juga. Mujtahid madhab heula, mujtahid tarjih we. Mujtahid tarjih ge. Pese neangan guru, ajengan we nu deukeut. Guruan, kamari anu ngacung pan. Ieu cenah kumaha lamun aya deukeut ajengan. Tapi cenah teu kaciri ieu teh nu salapan teh di dinya. Ya Kang, atuh ulah ka mikir luhur-luhur teh Kang. Eta ajengan nu aya pinter mana jeung Akang? Pinter itu. Heuh eta mursyid. Nu deukeut yang kan nu deukeut mung beda mursyid. Nu gede eueuh nu mursyid leutik teh diarah. Sing ingat tidak ada rotan, akar pun aing mah ngaji ka guru, diajar praktek salatna, tapi ilmu hate waktu salat teu bisaeun guru ge. Neangan deui aing guru. Tah, kapaham Kang gitu. Ieu mah ajengan nu aya teu diarah nu jauh eueuh. Jadi belegug saumur hirup. Guru we ka ajengan nu aya, nu pinter batan urang. Lamun sahanapeun mah ulah diguruan. Guru ka sahanapeun lain. Ka saluhur. Ngaguru aing maca Quran kudu boga guru. Ari teu maca teu make guru asal jiga aya sifatul huruf, aya makhrijul huruf. Sok ari ngunikeun do teh ka mana letah nyadekna. Tuh teu apal naon sabab teu kungsi ngaji makhrijul huruf. Kaluarna tempat kaluarna huruf teh di mana? Mata ku abdi ya Kang, ya geus aya urang simpulkeun nya, da liur akang diterangkeun we. Ya Kang, di makom am kudu sanggup naikkan 3 tanjakan, 3 tahap. Di makom am. Cerita nama hayang jadi ahli ibadah, makom abidin. Mun hayang kataekan makom abidin, pan makom abidin maka mukmin awam ibadahna samet abidin. Mal bisa jadi muqarrabin. Mal bisa. Eta ge lamun sanggup naikkan 3 tahap, tanyakan. Hiji akan boga guru. Hirup teu boga guru, setan guruna. Salat akang saha guruna? Pastikeun Kang. Atau tuturuti baru tuh, aduh tiba heulan ka ayeuna tuturuti teu boga guru mal bener salat mah Kang. Tanyakeun, pastikeun akang, pabeja-beja jeung bojo engke. Ari maneh salat berarti saha guruna? Bapak uing, heueuh, bapak kumaha bapak teh pertahananna. Urang ti mana ti anu akurkeun, akur henteu. Mun aya perbedaan tanyakeun ka guru deui. Naon sababna? Ari dina fikih mah pan loba aya manhaj, aya madhab. Manhaj contoh yang jelas dari Rasul yang banyak. Bisa maca walal akhiratu. Aya nu walal akhiratu. Macana Kang. Beda qiraat Hafaz, Qalun, Waros, qiraat Hamzah beda. Jadi lieur ka dinya mah Kang. Atuh Hafaz we hiji, macana kumaha ceuk qiraat Hafaz. Aya guru maca Quran Kang. Fatihah bareto geus kasah guru akang cik. Bisi salah mentegeun letah. Gitu. Kade akang kudu sing bener. Maca Quran aya guru, akang wiridan aya guruna. Atawa neangan tina buku wirid we akang. Insyaallah lieur. Aya nulung langlingling. Kunaon sia teh lulung langlingling? Abdi teh wiridan Kang. Di mana? Dina mujarobat meuli ti pasar. Diwiridkeun ari geus lieur datang ka ajengan bapana. Ulah sok janji geura kudu puguh guru. Wiridan teu boga guru, mantak batur mah wirid teh jara diwali sabab
wirid teh zikir dina amal soleh, zikir akan ka Allah dina amal soleh nu baku wirid disebutna. Mangga anu wiridan tina YouTube kumaha guruna eta dina YouTube-na saha. Ya Kang lamun ahli usul mah sing dina YouTube ge mangka manfaat barokah. Ngan moal barokah kos nu datang. Udah tuh panda tuh capekna ge bedanya. Menyas ya Kang mah pan bikodil mah sakot. Anu datang mah ulah nu datang Kang nu datang di hareup jeung di tukang beda malakur. Tak kain tukang mungkin ka hareup. Beda kan hakikatna mah ngan daripada henteu mah keun bae di tukang. Tah kitu disebut akur teh ngeraha atoheun. Ulah cukup we di tukang. Mal akur Kang nu na YouTube. Mata kudu anu ngaji na YouTube geus heula ridho. Teh aya nu di Kalimantan. Ke Bandung, 2 poe di Bandung cicing, da arek ngaji di TVRI. Gimana Kang? Saya ini dari Kalimantan, Pak Kiai. Cek manehna ari kuring mah teu ngarasa jadi kiai. Cing kumaha kitu? Sok ngaosna YouTube geus 2 tahun, ilmu geus nepi ka masyarakat. Tapi panggih jeung ajengan encan asa maling ilmu itu. Nyakcak nyakcak ngaji datang henteu ti kajauhan ngadedengekeun. Nyakcak eta mah Kang. Tapi ari geus dina YouTube diikhlaskeun mah kugurna nepi berkahna. So, tak bareng keur ngaos teh diikhlaskeun. Asupkan YouTube ka mana ge nepi ka akhirat ikhlas terus. Nah gitu. Ngan lamun teu ikhlas mah boro-boro keur nu ngadenge, keur nu ngomongna ge teu berkah. Kapaham Kang? Keur abdi ge nu ngajina ari teu ikhlas mah Kang teu barokah ieu teu. Paling semua loba nu mere duit. Di akhirat mah teu kebagian naon. Da ngajina ge hayang duit atuh da. Tak lamun eueuh nu mere duit eureun aing. Poe kemis eueuh nu mere duit eureun aing. Ek aya nu mere kitu ge ngaji we geus diniatkeun ikhlas. Hayang nyieun pagawean anu saya cek Allah dina eta aya eling. Pagawean saya ge ari teu eling mah Kang bodoh. Terang bodoh. Motor BPKB-an. Katewa ku polisi teh kalah ngaringkuk jeung maneh. Moal nepi ka surga ka neraka mengkol jeung batur. Teu Kang. Matak dihalalkeun buru-buru. Matak disaurkeun. Halal Kang, mangga tos halal. Aya barokahna. Katingali itu nu ditepikeun barokahnya. Di Sumatera Bukit Tinggi lain Bukit Tinggi bola mah di Medan jadi tuh Kang. Aya naon kiai? Da kiai eta teh Kang. Datang ka dieu mau mobil sakulawarga. Di ditu mau mobilna asup kana kapal. Abdi teh sok ngaos kana YouTube. Nyuhungkeun diri dokeun, udah geus ridho cing teh. Geus ridho sok wae pake. Kumaha abdi teh ieu teh cenah. Mau balik lintas provinsi cuma di Sumatera teh Kang. Waduh hebat atuh cing teh Kang. Akang teh. Ieulah nyebut hebat ka abdi hebat ka akang cek. Pan abdi ge tina YouTube akang ngajina. Nepi kok suur pengusaha arinsap ngaraji. Aya apa jangan usaha nyeun kamar sorangan. Aing keur muka YouTube kiai. Tong diganggu ku sasaha ge 2 jaman. Nyeun kamar kunci ti jero. Cari tos beres. Lamun ayeuna ngaos kieu. Tah seperti kieu ayeuna streaming. Di ditu teh ngariwung jeung keluargana. Buka HP langsung ngaji. Tara ka mana-mana poe Kemis teh Kang. Jauh segitu. Pakai kapal mah hese. Tah tidinya ceuk anjeunna wayahna Pak jangan nyunkeun izin rek ngaos unggal Kemis sok ceuk abdi. Heudah hese ka dieu. Itu teh ka abdi nanyakeun di mana guru teh? Guru
Uing hayang papanggih jeung guruna guru. Sok ek make pesawat, ek make naon, loba pengusaha datang ka abdi. Ari aing can panggih cepet. Eta Kang, aing ti heula rek papanggih teh cenah. Paingan pas lebaran. Balik deui we Kang. Di mutolaah ku abdi kieu Allah taala nyebarkeun ilmu teh nya Kang. Paingan saul guru baheula ieu teh sadunya nyebar ilmu teh kitu. Baheula mah kumaha nyebarna aing bahasa Inggris teu bisa rek dakwah di Amerika. Bener. Tapi ari ku cara kieu mah Kang, teknologi canggih bener Kang, bisa ngarti. Ah gitu, nanti besok aya mun itu bahasana bahasa Baduy pramana geus diartikeun lin. Atuh abdi ge sunahkeun wae di Amerika wa di bahasa Inggriskeun ku itu urang ditu. Nepi meureunna. Tah kitu Kang. Mata kana muka YouTube abdi pangaosan lain urang dia hungkul, urang Jepang, urang mamana oke. Kitu. Aya nu narjamahkeunana Kang. Hakikatna mah ku Allah di tepi matakeun wae nu deukeut aya nu nentang, aya nu nganggap sasar anu teu bener. Bae lah dicek Allah kudu nepi mah nu jauh nepi kan deukeut nepi ge. Teu kudu riweuh. Teu narepi ka kabeh ku aing mah dipake sorangan lah. Karep wae batur mah lah rek make rek henteu. Sorangan mangpaat keur sorangan. Hirup rek maju we sorangan. Geus lah. Riweuh-riweuh teuing cenah beuteung indung ge sorangan. Asup ka kubur sorang. Heuh isukan ge sorangan rek kadikeun bae lah. Ayeuna luturkeun syukur itu eta mah ku Allah itu entakna jamil mukni kitu alhamdulillahilladzi faddala ba'da ibadihi bil ulumil ilahiyah eta hiji dalil Kang lamun nek dimulyakeun ku Allah jalma ku Allah hatena dibere nyaho ka Allah liwat mana we gitu eta rek dibagjakeun lamun ditutup nyaho ka Allah boro-boro teu becus ngaji sing pinter ngaji ge moal nepi akang kana bagja. Itu tah mantak prinsip hirup mah modal hirup kudu nyaho ka Allah. Tak guru mursyid ge guru nu nyaho Allah. Sabab nu teu nyaho Allah hatena moal ikhlas ngawurukna. Itu kan. Hiji guru mur. Tilu tadi Van, kadua ngaos ka guru mursyid sing ikhlas. Ngaos ka guru mursyid sing ikhlas. Kadua eta kan akang boga guru osok pangijeng guru ngantara ngaji moal kebagian moal kataekan makom abidin teh moal kan. Jadi keur mukmin awam mah naekan makom abidin kudu liwat eta boga guru mur ngaos ka guru katiluna ngamalkeun ilmu ti guru teu kudu bari ikhlas dari geus ilmu ti mursyid mah ikhlas amalna. Sabab amal ilmiah teh nu bogaeun ngan guru mursyid. Mun guru henteu mursyid akang santrina moal bisa amal ilmiah da guruna ge teu bisaeun amal kana ilmuna. Kursi siga anu hungkul amalna. Tegas boga guru mursyid ngaji sing ikhlas ka guru mursyid disebutna murid sodik. Engke geus boga ilmu amalkeun jadi makom abidin. Makom abidin nu kumaha ibadah teu aya maksud keur kahirupan dunia kitu abidin hayang hebat di akhirat geus kitu. Ayeuna teh ieu teh waktu berjuang pikeun kahirupan matak cek Imam Ghazali nu yakin akhirat hakikat hirup mimiti ilmu. Abidin geus mimiti nyaho ka Allah eta. Tak kitu kan tungtung ilmu naon musyahadah ka Allah gitu mimiti ilmu nekatkeun hakikat hirup di akhirat matak berjuang di dunia usaha sakola naon kabeh ilmu keur kepentingan ibadah ka Allah kitu akang amal ilmiah aya di guru mursyid mun akang hayang boga amal tapi nu make ilmu maka ilmuna kudu ti guru ilmu amaliyah ilmu nu nepi kana amal guruna kudu mursyid mun teu mursyid moal boga ilmu moal nepi kana amal ge moal nepi ka ikhlas sabab guruna ge teu ikhlas. Nah kitu akang tilunya Kang jadi makom abidin bi fadlillahi nepi ka makom abidin akang teh ahli ibadah nu tujuan ibadah hayang meunang
nu alus ti Allah engke hirup di akhirat. Dunia mah kajeun duit beak nepi ka begang kurang dahar, ridho asal di akhirat hirup alus. Ya mulai teteangan ayeuna teh keur ayeuna teu mikir-mikir di akhirat. Jadi eta jalma nu can yakin hirup hakikat di akhirat mah sampurna bodona. Pang bodoh-bodohna nu bodoh bahwa hirup ayeuna lain di tah lamun geus yakin hirup di akhirat eta mimiti pinter. Nah, kitu akang. Tekadkeun akang ayeuna urang amal anu sae keur naon akang mun ceuk abidin mah keur kepentingan hirup di akhirat mata teu neangan kauntungan akhir dunia teu. Ngaji capek kajen aing mah teu hayang hebat hirup di dunia, hayang hebat di akhirat. Abidin. Lain pangalusna teh kan? Di makom awam pangalusna itu. Nah, gitu akang. Geus. Jadi makom entong maka mikiran sekolah SMA rincan PAUD mah Kang. Eta boga guru ngaos ka guru sing ngamalkeun ilmu tigu bab guru. Guruna kudu mursid, sifatan mursid salapan. Geus dipejakeun, sok pilarian ulah yang ditunjuk, ieu mengeunah wae. Abdi ngaji, Kang pang nunjukkeun saha mursid. Wah, masyaallah maneh mah hayang ngeunah hungkul. Teangan geus bere cirina apanya. Pada ya ciri lalaki aya cirina mah pahilir bisa para ciri aya ciri mursid salapan papai ku akang atuh Kang mursid teh bener we atuh ya guruan nu benerna leuwih daripada akang kapa maka lu nyangan mursid nu hiber lah salah Kang kiai nu aya guruan tapi sasebat nu bener nu teu bener mah tong diturutan gitunya kade dasa ukuran ka taat ka indung bapa ge ka Allah taat ka indung bapa tapi henteu ka Allah mah kabagianna naon salah kan niatkeun lamun cuk bapa sia mah tong salat ayeuna mah geus saminggu eureun wae macul jeung aing tong didenge ti bapa ge nu kitu taat teu taat ka indung bapa moal doraka dah ke taat ka bapa ge ka ayeuna bapana teu taat ka Allah aing moal didenge ti bapa ge tah kitu kuduna hirup mah ka guru rina teu bener tong didenge ka Allah da taat ka guru teh taat ka Allah rek taat ka Allah aing kumaha teu da waktu ti guru mujtahid lain paksa nuturkeun ku matak ya Kang aya anu katerangan wal amil madhabalah jalma bodoh mah teu boga madhab saben naon atuh nuturkeun guru geus guru nu nyahoan madhabna cok Kang wudu naon sia wudu Syafi'i mana keterangan kitabna teu bisa maca akang jadi nuturkeun guru urang ngan guru muga-muga nuturkeun Imam Syafi'i da bisa maca kitab Imam Syafi'i kieu ceuk Imam Maliki kieu mata rek ka Mekah ge diaji opat mazhab wudu teh da bisi rek salat engke salatna jeung make mazhab mana ieu teh bisi perlu diaji ti dieu wudu Maliki wudu Syafi'i wudu Hambali nya bener Kang eta da sewaktu-waktu urang bisi keur darurat make mazhab nu sejen da bisa pindah ge mazhab Kang bisa untuk kudu ku eta da kabeh ge bener cuk Kang ayeuna Rebo aing Syafi'i isuk Maliki teu naon ngan kudu apal keteranganna lin jeung jipuna-pina pipindahan sorangan bari teu nyaho keterangan bisa Kang batur saking hebatna ilmuna kabeh paham pat mazhaban mujtahid mutlak ari teu paham mah hiji we atuh jeung urang mah atuh nuturkeun tak jalma teu boga guru setan guruna malam yakun syekhon pas setonu sayhu ngaos sing amalkeun geus boga ilmu amalkeun insyaallah anjeun jadi jalma anu nepi ka makom abidin. Nah gitu Kang geus abdi Allah geus di wilayah Allah Kang ngan disebutna awamul mukminin nu ariman ka Allah ngan barodo heukeun bae berogi di kaasup mah leungnya daripada teu asup heuh pandua Kang atuh kaasup heuh da urang ge pahan sakola bodoh heula baheulanya ayeuna janji pinter belajar ka guru naik
Ayeuna rek naikkan makom waliullah. Tuh beda deui. Dari abidin macan jadi wali kan. Geus jadi abdina jadi paling oge anu eta mah tukang amal soleh bari hatena ikhlas ge saikhlas abidin. Can bisa ikhlas arifin. Tah rek naikkan makom kakasih Allah teh akang ya ngaliwatan 3 tahap deui. Mata ka-7 nepi. Tuh, mun hayang nepi ka Allah kudu naikkan langit nu genep ka-7 nepi. Nah, kitu akang. Lamun akang geus jadi abidin hate bagianana ieu. Lempangkeun hate menuju Allah. Dingaranan taroki jeung suluk. Abidin nu teu taroki jeung suluk moal jadi waliullah. Oh, kakak. Hiji taroki jeung suluk. Naon taroki? Akang urang dibahas ya, Kang. At-tanaqqulu fil ahwali. Pindah tina makom tina tingkah hate kana tingkah hate. Ahwal teh tingkah hate kan. Muhadharah naik mukasafah muayana. Ta eta taroki ngaranna. Tajalli apa kana tajalli sifat tajalida. Kau kencangkeun Kang 12:30 tuh teu kanyahoan. Ta eta taroki ngaranna atawa suluk bahasana Kang. Ngambah makom yakin nu 8. Tobat, sobar, syukur, roja, haob, zuhud. Ta eta nu 8. Naon deui? Makom ridho, makom mahabbah, makom tawakal. Makom tawakal tungtungna makom mahabbah. 8 lebih ke makom mahabbah. Kumaha carana praktekna? Lain 8 kabeh di papa hiji-hiji kan. Tergantung situasi urang. Mun akang tigubrag kana dosa, buru-buru tobat, tah tobat teh eta teh keur suluk disebutna. Nu tara tobat tina dosa teu kajeun ibadah moal jadi kakasih paling jadi makom abidin gitu agak teu lieur akang teh aya nyameusan ramjang akang lain kakara salat geus mikiran surga karunya itu untuk diterangkeun teh Kang si katipu ku sangka buru manggeus nulak cangkeng hareupeun mitoha da saing panggeulana ke surga. Tahu diri akang geus kieu mah da ilmu usul ieu mah ilmu waliullah. Tak kurang kajeun tas salat ke batur paneuri bawa salatna mah alus nu paneuri jeung aing oge. Teu ngarasa dirina hebat. Aing mah salat ti heula makom muhadharah itu mah salat teh dina makom mukasafah. Hebat itu nu paneuri jeung aing ngan lamun waktunya hebat aing. Heuh da waktu teh ari tingkahna teh hebat mah teu pati guna Kang. Poe Jumat pang hebatna poe tapi maling domba hebat. Lamun ibadah hebat poe Jumat teh. Bener Kang. Jadi dina waktu nu hebat urang kudu pagawean anu hebat. Kakara jadi hebat. Atuh dina sapar ge hebat we amal mah moal jadi sapar mulud hitung-hitung. Atawa naon? Ramadan. Matak sopar teh manehna kosong tina tajalli ka Allah. Lamun ibadah eueuh elingan keur salat mah salat ngan teu eling eta sopar. Sing Ramadan ge sopar we keur si eta mah. Batur mah sing sopar ge Ramadan we si eta mah eueuh lain Ramadan. Matak Abul Abbas Al-Mursi ya Kang tiap detik Lailatul Qadar. So, sabab Ramadan kabeh. Naon sabna tajalli ka Allah. Kudu satahun sakali atuh leuir-leuir teuing Lailatul Qadar. Unggal bulan meunang. Nu matak aya keterangan mujtahid mutlak. Sapalihna aya nerangkeun dairatun fil ammi. Lailatul Qadar unggal bulan aya Kang. Mun kudu Ramadan bae. Si horeng kunaon make aya? Da batur mah sapar ge Ramadan atuh Kang. Sabab bulan sapar tajalli ka Allah amalna alus sapar disulap ku Allah jadi Roma. Ari urang mah Ramadan ge sapar sabab puasana nongkrong sisi jalan. Ngebuburit sekali hakikat untuk keharti aing puasa ngebuburit.
ngajaga hati pan puasa teh nu bener maka sajaba ngajaga pabatan